Kaulah Patih tambah ganggeng nampi karena pembagai salira kalian nyangakeun semah pangabagus kuyu panjenengan Gusti Prabu. Udening ati semaheun abdi sapangeusih negeri hamba sapangeusih nagara ngira. Nuhun ditarima ganggeng. Kali perkawis darwe kaluputan ageng sareng alitna muga salira tiasa ngahapunten. Heueuh, urang saling maklum jeung kula. Di mana? Salajengna aya pikeun saeunaw. Purwa ngeging silingi dongkap ka dieu. Mangga gerawak sabalaka ulah diningklir gendang siloka bejer bea satrabasna ngira. Marga jeung tanaga larapati kasangakeun. Teuning kitu kaula nun aya pikeun saeunaw. Ieu Purwa dihaturanan linggih ngahaja ngondang anjeun duaan ka dieu teh memang aya perkara anu rek dicaritakeun ku diri kula. Ngan saacan pokana masalah. Kaula salaku raja ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan khusus ka anjeun mintar syah oge ganggeng anu nyempetkeun waktu ngaluangkeun waktu pikeun datang ka ieu patempatan siapkeun kewajiban geran saperkarana pisan akang salaku raja narepati di ieu nagri anu tangtuna ngahaturkeun layang pangajen ka diri anjeun duaan sasat akang ngarumasakeun jadi kabantu pisan dina nepikeun naon rupa program ti pamarentah ka rakyat kitu oge carita rakyat ka pamarentah anu tangtuna kapanang kalayan katingal ku diri akang istuning anjeun duaan teh teu ngijing sila bengkok sinema satia satuhu kana rupaha naon anu kudu dituduhkeun ku diri kula timbalan tah ku kituna ieu layang pangajen teh supaya ku anjeun ditarima oge menta supaya jadi titinjakan keur maraneh kabeh sangkan leuwih ka motivasi sangkan leuwih ka bidang kagiatan di negara anu aya patula patalina jeung kapentingan rakyat diestokeun kaula nun diestokeun ngeran sabab tantuna PR anu pastina luar biasa lobana timbalan lain gawe enteng lain gawe anu luar biasa disebut hampang tapi ieu teh disebut enteng ning bangga ari enteng na teh karigek dina koresi kapamimpinan ari bangga na teh nyumponan na rupaha janji nu geus dikedalkeun dina mangsa urang dijenengkeun jadi pamimpin timbalan komo saperti akang jeung rayi adi jeung lanceuk anu tangtuna ti lawan politik boh ti masyarakat kecewas-kecewis pajarkeuna raja teh nepotisme ngajadikeun dulur jeung barayana jadi pamimpin ieu yakin bakal jadi kecap balarea saur umum ngan dina lebah dieu rahayat karedam emosi rahayat karedam amarah kulantaran katemong gawena kulantaran katemong karyana da ai nepotisme mah nyaeta ngajadikeun pamimpin dulur jeung barayana bari lain dina ahlina tapi geuning ditorta gawe diciwit kulit diponcoror getih sampean mintar syah najan bari jeung pengawakan awewe tapi dina digawe teh sarua malah jajar jeung lalaki percekak pedas awewe tenan atuh nya benteng awewe benteng gede tanagana leber wawane kadangkala pikeun lalaki mah seber kadangkala pikeun lalaki mah leutik hate lamun seug urang eleh digawe ku awewe ipis puri saolah-olah kamotivasi
pamimpin nu lalaki lamun urang goreng digawe lamun dielehkeun ku awewe Tenang atuh. nah sami kaula nun sami kaula oge da seueur keneh PR anu memang can karengsekeun dina ngeuyeuk daya ngolar nagara memang Can aya nu kapin. ngan ieu teh sing jadi motivasi we keur maneh oge ganggu destokeun ngeurang destokeun sayakti urang kudu introspeksi diri jeung urang kudu ngarefleksi diri naon sabab Cobi. sabab jadina urang jadi pemimpin teh sayakti kudu bakti diri ka negeri sebak raga ka negara Bela kelemah cai. sajeroning dinayar Eta. tangtu hiji pemimpin dipenta kudu jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat Ini kantana. mun ceuk pribadi mah jadi kolotna Jadi bapakna. mun ceuk pribadi mah jadi indung jeung bapakna rahayat Eta. laras Beres. sedangkeun sifat indung jeung bapa nu karasa nu kaalaman ngeunaan pribadi ieu Jo. nyaahna indung jeung bapa kanu jadi anak teu aya pupulasan Daya dunia kina. teu aya dunya kinasihan nya aku kadena kanu leutik nya aku leutikna ka awewe nya aku awewena kanu lalaki nya aku lalakina Beres. Teu berat sabelah. hartina teu dengdek topi Eta. nya kanyaah indung bapa oge larap kasato Jo. sapertina indung meri nalika meri geus gubrak ka alam dunya atawa geus megar maklum meri resep ulina dicai indungna mah kakakokok sieun anak labuh sieun anak tirelep Sin anak silaka kolot mani. eta sato laras pamimpin anu nyaah ka rahayat anu sasatna rahayat dipandang anak Sawadina bulan. sajarah geus natrat bukti kalawan nyata katingali para pajuang anu nyokot hak kemerdekaan tina leungeun jajahan Sakitu ti hot hatna bulan. dibelaan guyang getih paeh poso Ya. teu syirikna balik ninggalkeun alam dunya balik ninggalkeun ngaran kalayan dina balik ngaranna teh nyaeta nganemongkeun karya naon karyana nyaeta kamerdekaan negara jeung bangsa Tak hasil nama bulan. laras dimbala pamimpin baheula nepi ka kitu dibelaan guyang getih paeh posona Korehkeun jasa di bulan. da ayeuna balik deui ka urang salaku pamimpin naha urang kitu atawa henteu Ya. Kantun di emut bulan. lamun teu kitu yakin urang teh hianat hianatna nyata karahayat hianatna kalemah cai jeung hianatna kangge norehkeun jasa anu gede keur negara jeung bangsa Sami tengah je bulan. sabab naon sabab loba kajadian hiji pamimpin Jo. jadina pamimpin nalika geus jadi kanyaah karahayatna teh pipilih Ya. Lulu pipilih kumaha nu itu diheulakeun nu ieu kenek bulan. malah nyokot kana pribadi kaituna teh dina mimpina teh neangan untung tina enteng neangan kesempatan tina kesempitan Ajas manfaat bulan. dipake ajas manfaat Eta. dipake kesempatan mengpang kerjadi cocorokot kana banda negara Kadang-kadang para leungeun geus kitu. leres waduh leres teu saeutik nu kitu Baru teu saeutik jadi pamimpin nu diheulakeun dibeungharkeun teh nyata kulawargana anakna dulurna barayana sasina konco-koncona kroni nu deuketna heula kadang-kadang anu teu karahayat anu teu milih manehna mah geuleuh teh dipikang ewa we bulan. dibaeudan diliwat Barukan laras di malam bajar lain. tah di dieu anu bakal rugi saha urang salaku pamimpin hiji rugi kadua rahayat katilu alam
naon rugina urang inget urang ngajan hirup di alam dunya hiji mangsa bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana nalika mulang ka alam kalanggengan urang baris menang patakona nyeretkeun urang kana jalan kanikmatan nu disebut sawarga jeung jalan panyiksa nu disebut neraka ngan panyiksa jeung pangbibita eta gumantung akhlak urang di alam dunya nalika hiji pamimpin ingkar tina janji sulayat tina carita yakin kasebut jelema munafik naon engke jaga hadiahna naon panyiksa kitu oge rahayat sarua bakal menang dampak di pamimpin anu hianat nyaeta angay-angayan pangwangunan teu merata sagala teu beres atuh alam jadi rusak nya tah yakin di dia urang teh kudu jejeg anceg ulah ungut kelinduan ulah gedag keanginan sasat urang jadi pamimpin yuk urang balik di kana paniatan bakti diri ka negeri teh cilik putih celak herang nu dipala teh sing jadi ladang ibadah pikeun urang ngabuahkeun salametna dunya rawuh akhiratna diastokeun kaulanu diastokeun dira urang ulah nepi ka leutik hate leutik hate kulantaran wujud urang biu awak buta diri terahing rasaksi naon margina margi nemutkeun palasipah nemutkeun filosofi ai buta teh poek hatena poek pikirna satiap anu poek hatena anu poek pikirna yakin bujeng hingga nyaah karah batur ka sorangan oge diantep teu dipirosea nya tapi da mungguh urang make sing mungguh urang mah wujud ukur wujud tapi nu kagungan urang sadayana maha tingali bujeng hingga kana lekah paripola manusia kana uteukna ati uningan laras timbalan nu matak ibadah mah sok celik putih celak herang ulah hayang katangar ulah hayang kapuji ulah dipuji hartina teh kudu lila najan urang ditingali ku sakawal makhluk pangeran anu lian urang teh dipandang sabelah mata kadang sok dipandang goreng ku makhluk anjeunna anu disebut sampurna nu disebut manusia da cenah manusia jeung bangsa urang bangsa jin mah bedana ge jomplang pisan lir bumi jeung langit beda derajat dina cining jeunan manusia mah aya 4 unsur di antarana acining bumi acining seuneu acining angin jeung acining cai ai bangsa urang mah acining seuneu ngungkul mun ngudak ngeunaan kasampurnaan urang teh ukur 25% hayang jauh pisan nya lamun ditempok dina lebah eta urang matak katerangan eta teh matak nyelekit kana ati matak nyeri kana hate asaku diapi lain ku pangeran da geuning urang katebeleuhan wae geuning urang jadi pada komo deui ku bangsa manusia anu disebut mulia anu cenah bisa ngagunakeun kamulyaanana sabab cenah mulia munggu anjeunna teh bisa ngagunakeun rasa perasaan budi pamili jeung perasaanana diajikan akal diajikan pikiran tapi tungtungna teh asa katinggalna teh luhur kuta gede dunya kaituna gede hulu kumaluku gede huluna kumaha sok bandungan kumaneh setiap lalampahan anu goreng pasti ditepakeunna teh nyaeta ka bangsa urang ka bangsa jin ditemleuhkeunna teh marukan gorengan makan ieu
laku lampah anu salah laku lampah anu misleh ka bangsa urang contoh laku lampah judi eta teh lakuin laku lampah manusia tapi laku lampah iblis Eta dipilampah laku lampah mabok lain laku lampah manusia tapi laku lampah setan Eta laku lampah merkosa lain laku lampah manusia iblis demit curi korupsi laku lampah juri Boros setiap nuka gorengan teh yakin ditibakeun teh ka juri gue jeung juri Juri jeung setan bulan bari aing saumur nyuhun hulu can pernah ningali pocong susolontodan kulantaran mabok AO can aya can kabejakeun can pernah nempo tuyul main slot can pernah nempo kuntil anak dibawa ka oyo tapi ieu laku lampah manusia nu kitu teh aya kapanggih teh ditibakeunna tuh ka usap setan duh ka usap korod duh ka usap demit aing deui bangsa urang deui jadi padobleuhan we bulan tak buah tina manehna boga rasa sampurna munggu cek anjeunna anu temana gede hulu setiap kagorengan ditibakeunna ka bangsa urang bangsa jin da geuning laku lampah manehna teh ditempo-tempo leuwih buta tibatan urang leuwih rusak leuwih buta kumaha sok tinggal ditepakeun ka pamimpin mah akulan seperti satu domba nya satu domba dina mangsa puak paok kanu sampe paling nu dipaokna ukur sasamet daun nya tapi manusia daunna diala tangkalna dirabut betina dicokot mun di pageran kebonna dihancurkeun lamun kapanggih kuno bogana wani jeung maehanana bener nya tuh matak naon leuwih jahat tibatan sato jeung demit waduh nyanya aduh laras pisan kaulan kadaharan sato seperti maung kahakanana sasamet daging bari jeung atah daging nate can pernah aya kejadian maung apruk-aprukan kaungga kampung neangan cikbul acan tapi lamun bandingkeun jeung manusia daging beuti lauk pauk osok bebetian ongkoh dang-daunan diremus limus digorogot sayur mayur dikuah rakus-rakusna manusia kadang-kadang nu katepaan jabatan kadang-kadang wani ngadahar duit semen duit jalan duit proyek duit negara duit rahaya aspal loba nu kitu laras gimana tetep nu kitu teh sarua jeung lampah beunteur lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakana teh cacing ngarengkol disantok teu nyaho di jerona teh aya lukan atawa useupan duit negara duit rahayat dihararakan teu nyaho melak kana tikoro lamun dipikeun sarua jeung ngaracun sakaligus jadi sum-sum jadi balung jadi baga pangawasa bakal jadi silakan madorotna gede pisan laras gimana gitu ya tah nu matak yakin urang selaku pemimpin tadi akan ngabewarakeun jejeg ancek kula umur kalinduan kedah kaanginan dina mangsa urang bakti ka negeri sebaraga ka negara omat dinten teu oge urang teh diluhur jadi pupucuk pemimpin setiap pucuk alam geus mere ciri bakal leuwih gede angin nu nebakna kurang-kurangna akar anu kuat mah urang teh bakal rungkad laras timbalan lir pentra barang saweg imal wacana Sang Prabu Kala Yudhistira Dewi Mintar sahlan tambak gageng kejadian di saloreun ieu patempatan badega rocet
margi ayat tatamu juru intel negara Kakashi nyata kala Jalapati. Sorak dia. Anak dayo. Gusti. Naon rocet. Tingali danggang aya naon. Hei, pada padega. Nah, nepi kara rocet aya naon. Meningakeun kulan juru intel nagara Gusti Jalapati sampun tumiba. Oh. Si Jalapati datang ka dieu. Di geuning maneh pati? Duh, nyanggakeun semarah pangabaktos konyu Gusti Prabu. Ka Gusti minta resa si cantik molek. Nya. Eta ku ngaeurian wae ka di aing teh sia. Gusti Pati nyanggakeun semah pangabaktos ditarima ku ulah. Punten kapengkerar pek. Aya naon? La atlet kitu kesa. Loh, hatur tiwas Gusti. Kunaon? Kunaon maneh? Punten saperkawis kaula bilih kumawantun dedeheus kaya patempatan ieu teh kulantaran walurat kajantenan Daria. Daria kumaha? Gusti nu mawi nyanggakeun beuheung tanggal deg-degeun suku genteng belokeun we ngeunaan kalepatan abdi. Naon sia? Jangan ngomong kitu, goreng lampah. Naon sia? Aing ngadamel lampah awon mah henteu. Main slot deui sia, henteu demi Allah teuing moal abdi Gusti kapok abdi. Beker kapaki. Beak sagala rupa abdi main slot ampun katambah pun bojo kana emokna luar biasa. Nya beak abdi mah. Mun Segala dijualan. naon sia make jeung nyarita kitu? Kunaon maneh Pati? Duh, nguningakeun benteng politik kulon teh aya nu ngadongkaran Gusti. Rempang. Ngadongkaran kumaha? Aya nu ngarempag. Ban benteng belah ti kulon, benteng belah ti kulon. Di Tugaran. Saha? Ai saha-sahana teh duka kulan. Nanging ditinggal-tinggal ku kaula nyaeta ieu teh lain bangsa urang bangsa jin, lain bangsa jin sanis, tapi bangsa manusia. Manusia. Nah, tara-tara bae manusia asup ka dieu nu mawi ieu ge kaget kulan. Pakai jengarannya. Aya manusia asup ka ieu patempat. Margi ratusan tahun abdi ngajagi jadi juru intel di negara. Can pernah ninggal manusia kumawantun ka ieu patempatan. Can aya nu kuletak kuliti. Nah, atuh ai maneh lain tewak, ditewak mah ditewak. Ngan hese kulan. Tambah manehna teh apaleun aya bangsa urang. Dekat tempo rek di tengah ku kaula manehna teh aya pek asup teh lain ukur sorangan, tapi manehna teh aya laku lampahnya teh ngaruksak leuweung. Lu ngaruksak leuweung tibalan Gusti. Dibabat kulan. Gede kade bulan. Di belah mana? Di Paliti Kulon. Parantos ratusan hektar kababatna teh. Ai. Haket dan merah. Hamidanget. Haket dan merah. Hamidanget. Midanget kasauran ingkang nalendra. Ya, sami yang ngalaga.
kurang ajarnya ogado ta jelema bangsa teuing sabaraha urang ai urang nama ukur saurang tapi jangkung gede jelema teh hampir papak sareng salira jangkungna da eta we Gusti naon unggal setiap dekat ka manehna teh tatangkalan anu jarang kota teh dipangku ku manehna dirabutan dibubat babet atuh batur teh merod nya batur diseper atuh abdi oge katinggang ieu hundu abdi coplok hiji geuning eta syahud teu beres keneh apa kagor tur gigi heula gitu nya dipasang heula eta ku sempet karo tergilih heula hirup aku do gaya yang naon hirup gaya yang naon hirup tapi telum mati gaya nya tak kaula teh Gusti saja bati laporan eta teh nguningakeun oge naon nya eta dipalih di kaler aya di kidul aya di wetan oge aya jelema-jelema anu asup ka ieu patempatan hor tiap titik aya atuh sarua jeung diserang jiga kitu Gusti di opat madhab ai dipalih kidul mah saurang jelema jangkung gede di kulon mah jelema jangkung gede hiji tah ai dipalih kidul mah tiluan rupana mah manusia ngan manusia teh tiluan teh ting saurang ting tiluan teh dan nu dua mah disebut jin goreng patut beke teuing disebut manusia jika nu cacat kurang ukuran dai hiji mah jelema mah sakitu jiga manusia kitu bangir ya kasep kulit bodas mancung jeung kasep dan nu dua mah bau kelek nya kumaha ciri-cirina diikat beungeutna beureum nu hiji mah manusia teh dikopeah tapi aya buntutan tina irungna teh aya buntutan tapi teu buluan buntutna dibagi kitu nya aya sikian buluna teh anapeun buntut kumis meureun disebut kumis da meureun irungna ge aya ketinggali mah da disebut bangir teuing panjang teuing lajeng dipalih kaler oge aya jelema kemar sakemaran tadi palih wetan oge aya dua jelema nu saurang mah kasep nu hiji mah aki-aki bucitreuk hideung eta nya beungeutna teh bodas kumaha we pinguin kawas di antara opat madhab nu leuwih ancur nu mana nu paling kulon eta jelema sorangan hiji jigana eta koncina jigana eta bosna kitu ai nu tilu madhab eta kaler kidul wetan kumaha eta macan ngayakeun pergerakan ngan kitu tang ngababakan patempatan teh lajeng duka milarian naon katu ka dieu leumpang teh bari ngaret ka kaca ka katuhu poa bangsat duka upami kitu mah waduh kitu kedah kumaha I Gusti tuh mintarsya kaula nun denge kumaneh di Malang manusia ngaganggu habitat urang manusia ngaganggu mulyana bangsa urang bangsa jin nyikah maneh aing rek ngayakeun tindakan sae Gusti nyangakeun we ini bejakeun ka lebah kulon teh saha teh jadinya teh ai di lebah kulon mah nyata Gusti Sapu Jagat nya nah teh tindakan waduh Gusti maot anjeun maot
maut bulan Oleh itu. paeku eta ku jelema eta jagung gede Ya. da bedas tanagana teh sekali ngabantingkeun kai teh 20 tangkat hancurna teh Cur marukan. bejakeun ka si Dandun Wacana di belah kaler ringkus anu budak jelema nu kemar oh kitu siap mangga ka sapu lebu ka sapu angin Jo. bejakeun ka detia sapu angin sapu lebu upami sapu nyere eueuh bejakeun ka nya sangkan newak eta jelema siap mangga Gusti dupi anu tipeli kulon sareng tipeli kaler tipeli kidul aing rekayakeun tindakan ka jelema eta anu gede tanagana oh gitu siap mangga Gusti ini mana siap mangga pandunungan oge tambah make adab etika Boga wiwaha. kudu hormat tong tumpang kaki seteh holis diu Sagempa-gempa. tong kitu holis ah madak mending jika urang we ngajedog jempe we urang mah ngan sorana jika domba blog kemana karepe blog geus segala rupa hal oge urang teh kudu sapa pait sama manis tuh bahasa abdi diange kudunungan apa ya dengekeun ku salarea dina mangsa ayeuna kaulah kapancen gawe ku Sang Lendra Prabu Kalayudistira wirehing di negara Alaswana Merta nu kasebat negara Amartapura teh aya nu datang ka negara urang nu ngajorak malah datangna oge bari jeung ngarungsak saha Gusti ai bangsa na teh lain bangsa jin tapi bangsa manusia ulu luasan dunungan jelema kitu teunung malah nu ngaruksakna teh bangsa manusia na teh aya sababaraha urang di opat madhab kulon wetan kidul kaler nu gede kadampakna teh nyaeta di lebah kulon lebah kulon Gusti lebah kulon ratusan hektar anu geus runtak tatangkalan dempak mawa pakarang naon heuh nya bejana mah saurang teu make pakarang naon tapi kudu tenaga serangan bedas jelema teh tah Bedas pisan. nya dihancurkeun leuweungna dihancurkeun boa rek melak sawit beureun Gusti Jika ada nya na teu nya kejadian kamari caahna banjir di sajabana banyaknya benar. longsor di mana di meni apa ada kala tapi kenuatkeun teh Ya, misalkan air benar. nya sabab tatangkala teh pancuna bumi yakin urang geus sok eling ka indung eling ka bapa sok Sing sadar. sadar era meten lemur batur teh nya batur mah keur hees we kieu kan nek usia kumaha mun tetangga jadi huntu ngadoakeun ka maneh sedeukeun jelema anu kaniaya teh pan mujarab doana teh Mati bulan. nya mustajab kaula kapancen gawe kalebah kulon mawa calongcong wajah nyata pikeun newak anu disebut hayam turundul jelema eta hayam turundul teh jika hayam turundul Kos hayam kalakuan. lompat ka itu ka diberi buntang banting oh gitu ya Gusti minta resah mah nyata ka lebah kidul rek newak jelema belah ditu oh aya Ayah. di belah kaler di belah wetan nyata Dandun Wacana Jo. jeung sapu angin sapu lebu Jo. malah di lebah kulon mah sapu jagat teh geus maot cenah uluh Keningan. maut ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun Berduka cita betul. Mining mana nyebut innalillahi
Emang mana Islam? Aing mah kumaha dalang. Dalang Islam ingin lahi dalang Kristen bener haleluya. Tapi heueuh dinya. Ya, duka benar. Aku kituna. Supaya maneh gotong royong cokot calong congwaya. Gawe nurancage. Babalangan. Siap, Bos. Ya, ai abdi kumaha tuh Gusti? Kira-kira telaga gede tuh maneh. Ai gede ngan gede dahar telaga mah kurang ini. Aduh, Sakirana kurang tenaga gering kena tengilu. Poyana istirahat. menikah cici. Tapi konsepnya gampang. Apa